bihi samanang bihi namina teh naon mad silah qasira ari mad teh panjang ari silah teh nyambung ari qasira teh pondok ya panjang nyambung pondok panjang pedah macana kudu dipanjangkeun da aya huruf mad silah dibaca panjang sote lamun macana disambungkeun atawa diwasolkeun qasira pondok panjang nate numpang pondokna sabaraha harkat ya dua harkatnya disebat we mad silah qasira mad panjang silah nyambung qasira pondok dalam teu disambungkeun mah jadi henteu panjangna liyastarubih lamun teu disambungkeun tapi lamun disambungkeun mah jadi liyastarubihi sa jadi panjang lamun disambungkeun mah sareng qaidahna mad silah wa mudmarun subi bil muharraki silatu maba litaharruki teraskeun mad silah teh kabagi dua bagian qasira jeung tawilah teu nyalahan qasira sanggesa mir ulah aya hamzah koto sing teu aya dua panjangna silah qasira ulah lewihan tina dua harkat liyastaru bihi samanang ko tanwin mayunan huruf ko sanajan aya alif tapi alif eta mah henteu direken naon sababna sabab alif bisa direken teh lamun memehna patah ari ieu naon memeh alif tanwin memeh alif teh tanwin ari nun teh dipatahkeun sareng ditanwinkeun patah tanwin jadi disebut we tanwin patah padahal mah patah tanwin ya. Jadi tanwin teh mayunan huruf qaf namina teh naon ikhfa
abad ari ikhfa teh samar ari abad teh jauh pedah huruf ikhfa abad buktina qaf kana nun teh makhrajna jauh ari nun matina tungtung leta na ari qaf matina puhu leta tina puhu leta cebian ko anu adabna teh puhu leta ko ari nun mah tungtung na ko tina puhu kana tungtung jauh sanajan dijengkalan medeket eta teh nya tina puhu kana tungtung disebatna jauh dina makhraj mah disebat we ikhfa hurufna sabaraha hiji dua nyaeta qaf sareng kaf hiji ikhfa abad ngan dua hurufna nyaeta qaf sareng kaf kitu buktina tos samanang qoli li eta manaon mad asli atawa mad tabi'i qolilan lamun diwaqafkeun mah macana jadi kumaha qolila namina teh mad naon mad iwad ari mad teh panjang ari iwad teh ari iwad teh gaganti sekali deui ari mad teh panjang ari iwad teh gaganti ieu qaidahna can kapanggih bari neangan qaidah pas ditanya bakal puyeng tok pilarian heula tuh abis nyambung aya ari deet keneh tina mad nya ari mad teh panjang ari iwad teh gaganti naon nu digantikeun teh tanwin nu digantikeun teh tanwin nya qolilan didinya teh aya patah aya tanwinna digantikeun kana naon kana alif nya tanwinna digantikeun kana alif berarti alifna jadi sabaraha didinya jadi dua hiji alif gaganti tina tanwin nomor kadua alif bawaanana didinya nya ngan pedah alif bawaanana mah jadi henteu direken da kahalangan ku alif gaganti tina tanwin atuh alif gaganti tina tanwin teh statusna janten huruf mad kulantaran huruf madna ladang gaganti tina tanwin disebut we iwad disebat we namina teh mad iwad pangna disebut mad pedah panjang pangna disebat iwad pedah gaganti maksudna huruf madna gaganti tina tanwin tiap-tiap ayat tanwin jabar lamun macana diwaqafkeun eta teh namina mad iwad bade aya alif bade henteu kapayuna mah lamun aya alif berarti alifna kaya teu aya lamun teu aya alif entos berarti teu aya nu dibuang da ku tanwin jabar oge cukup jadi mad iwad panjangna sabaraha harkat mad iwad teh dua harkat sami sareng mad asli atawa mad tabi'i sareng qaidahna mad iwad ngawaqafkeun tanwin jabarna dina tungtung
iwajan jeung libasan macana mah kudu iwaja libasa kenana iwad dua harkat ulama lewihan tina dua harkat. Jadi contoh nate iwaja libasa ari dina nadoma iwaja libasa padahal mah henteu kitu nya iwaja libasa walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Dina Al-Kahfi ayat 1 atawa waja'alna laila libasa eta mah seueur ngajajar waja'alna nahara ma'asha atawa dina Al-Waqiah inna ansa'nahunna insya'a tekenging insya wungkulnya sabab didinya tanwin jabar insya'a atawa dina An-Nisa rijalan katsira wa nisaa pokona mah tiap tanwin jabar eta teh dibaca dua harkat lamun diwaqofkeun. Kantun sajajar deui nya. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al